dongeng urang teraskeun deui ayeuna nincak bagian ke-18. Naon cenah Mang Jaya? Carios nyambung anu judulna Gara-gara Harta karangan Bapak Tatang KS. Hatur nuhun anu parantos noel subscribe, nu parantos noel loncengna, anu parantos sering komentar, nu parantos noel like-na, nu sering ngabagikeun oge hatur nuhun para mitra, sakali diatur nuhun kana perhatosanana ieu dongeng. Margi para mitra Mang Jaya ngaros binga ku ayana naon teh seueur komentar ge. Binga para mitra, hiji tada dongeng cenah aya nu merhatoskeun. Kumaha kakiranganana, nah katampiatan winteuna, Mang Jaya ngaturkeun nuhun. Memang pisadayana para mitra seneng kana carios anu teh hoyongna carios anu bae gitu. Namun aing Mang Jaya rata para mitra kagambar sadaya. Ya, rupi-rupi carios kagambarkeun di Mang Jaya Official. Namun kumaha cariosna. Mangga atuh dongeng gara-gara harta karangan Bapak Tatang KS dina bagian ke-18 urang lajengkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Gara-gara Harta. Ieu dongeng para wargi karangan Uwa Tatang. Ayeuna teh nincak bagian ka-18. Para wargi sadaya, malikan kana perkara nu disaru-sirurukan ku Neng Yani nyaeta Mang Jasik jeung BME. Ku ayana Neng Yani geus aya kana 3 poena teu balik. Ngarasa hariwang sok sieun kitu teh kieu teh. Sedeng Mang Jasik sakitu omat-omatanana waktu Neng Yani diteang ku Cep Sumarna kudu dijajabkeun deui. Kari-kari geus 3 poe eueuh bae atuh ku dasar kitu BME pokna. Bari ngadaraweng jeung Mang Jasik salakina ditepas. Abahna kumaha si Neng teh geuning geus eueuh bae geus 3 poe ayeuna. Kapan harita ku abahna diomat-omatan pisan ka Cep Sumarna kudu dijajabkeun deui ka dieu. Tapi eueuh wae geuning. Tiraku moal ka dieu deui onaman mah. Da pakeanana pandi da dieu keneh. Sok sieun meunang ka musibatan we setengah hinjalan kawantu ti dieu ka ditu teh lain lalakon deukeut-deukeut. Nu kacida hariwangna mah sok inggis tepung jeung lanceukna Neng Yani teh heueuh jeung Den Joni. Heug dipaksa kudu dikainkeun ka sinyoh teh ya. Cek BME kacida hariwangeunana ka Neng Yani. Kunaon atunya eueuh bae. Da memang kami ge ngarasa hariwang sok sieun tepung jeung Den Joni. Sedeng Neng Yani dibawa ku urang ka dieu teh sasat disumputkeun, lamun disumputkeun teh mah. Ongkohan manehna ge atoheun ku urang dibawa ka dieu teh nyaeta ku mung dikawinkeun teh ka sinyoh Pedrik. Cek Mang Jasik sarua jeung nu jadi pamajikan ngarasa hariwang ku Neng Yani eueuh we balik. Atuh kumaha lamun ku abahna teang ka ditu ka Cep Sumarna. Nah aya eueuh di ditu, ana eueuh di ditu. Lamun aya tanya ku abahna narek terus cicing di ditu, nah rek di ka dieu deui. Bisi kieu Cep Sumarna rek dijajabkeun teh aya halangan. Da buka sebut jelema mah, sok aya wae halangan harunganana. Teu nyaho halangan gering, teu nyaho aya halangan keperluan penting nu teu bisa dituna atawa diwakilan ku nu sejen. Atawa bisa Neng Yani gering babakuna mah ongko. Ari nyanyeh kawas nu teu boga titinggalian wae sia jeme. Da banyaho kayan kami batan sakieu geus nyedak ka rempona. Boro-boro kaduga init-initan kanu jauh. Sakalian ti dieu katampian ge teu sirik nareng hapranyu siga nu rek beak napas. Lamun kawas sasarima kami jag-jag keneh geus teu kudu dijujurung init ku sorangan we ka ditu. Cek Mang Jasik atuh jep geus dikitukeun mah. Kuno jadi salaki keur BME teu nemal deui taksiran kahartieun. Tur sadar yen nu jadi salakina geus nyedak ka rarempo. Da jeung sanyana Mang Jasik teh geus nyedak ka aki-aki, kitu deui BME ge geus nyedak ka nini-nini. Ngan BME katingalina cangker keneh masih keneh kaduga barang gawe ngurus kebon. Teu lila koloyong BME ka jero terus kebat ka dapur rek mirun seuneu. Atuh Mang Jasik nuturkeun bari nutupkeun panto. Gur BME ngahurungkeun seuneu rek nyangu, ongkohan beasa geus meunang ngisikan. Mang Jasik diuk dina palupuh bari neuk teukan daun kawung ku peso raut.
Heuleut setengah jam waktu Mang Jasik jeung BME keur di dalapur. Di luar aya nu pupuntenan. Sora lalaki ngorakene. Punten. Menang 2 kali eta lalaki pupuntenan atuh BME curinghak kalawan pokna. Tah abahna sada nu pupuntenan di hareup. Cep Sumarna kitu ngajajabkeun Neng Yani. Cek BME timuruna maka Cep Sumarna ngajajabkeun Neng Yani sabab sora lalaki turun ngorakene. Sugan Cep Sumarna ngajajabkeun si Neng. Tempo atuh ka ditu kumaha? Cek Mang Jasik sarua boga timuru ka Cep Sumarna. Atuh koloyong BME ka jero sedeng nu di luar pupuntenan deui. Punten, mangga temal BME ana berai panto dibuka timuru BME nyalahan. Tadi nama disangka Cep Sumarna ngajajabkeun Neng Yani si horeng den Joni jeung baturna si nyoh duaan. Puguh hate BME ngaranyu per sukuna ngeleper kalawan pokona pokna bangun gugu. Geuning Aden. Sisinan tenen keur sarurumpaheun ka kampung Aden. Mangga linggih Aden. Nya BME hayang ulin ka dieu. Ari Mang Jasik ka mana? Cek Den Joni terus unggah dituturkeun ku 2 urang sinyo. Ya Aden punten we di dieu mak kieu geuning Aden. Matak pika isineun. Geus sakadap Aden urang wartosan heula mangna. Temal BME gancang ka jero harita teh para mitra. Pok nyarita kanu jadi salaki bari ngaroroncot. Aduh siabana geuning. Nu pupuntenna lain Cep Sumarna lain. Lain Cep Sumarna. Ai kitu saha? Mang Jasik neuteup bari haharewosan. Itu Aden. Balik ngomong deh sia make jeung den segala den naon. Aduh kumaha we atuh siabahna eta Den Joni nu ka dieu. Cek BME siga nu hese rek nyebutkeun Den Joni da eta kureuwas teh kadatangan ku Den Joni. Hah? Baru Den Joni? Lu bener sia Jeme? Mang Jasik siga nu kurang percaya disebutkeun Den Joni nu datang kalinya. Astagfirullahalazim, nah ari si botak. Ongkohan nanyakeun ari dibejakeun Den Joni. Make nyebutkeun nu bener sagala. Aduh aya Den Joni sia jeung si nyoh duaan deuleu. Aduh aing mah. Kumaha wae sia lamun ceuk nanyakeun adina deuleu. Ya, make kumaha sagala. Adak naon sebutkeun ieu nyaho ge cukupna. Ujung ka ditu sing hareupan ku nyaneh, kami mah sateupuh rasaan deuleu. Lamun mangih kareuwas teh mah sieun sok sieun hayang ngacai aing mah. Cek BME tuluy aneprok hareupeun hawu. Koloyong Mang Jasik ka jero ari ngeloa tina lawang panto. Atuh nyawe Don Joni jeung 2 urang sinyo. Amuing eta Aden haturan Aden. Kumaha Mang Aden? Mang Jasik ngabageakeun kalawan gancang sasalaman. Cager Mang, tema Den Joni ponok jeung tegeug sedeng panon mah ngareretan we ka jero. Sanes ku kitu bani asal dina pangimpenan Aden keur sarurumpaheun teh sumon. Mulih ti mana tanapi bade angkat ka mana Aden teh? Mang Jasik lumaku nama. Si Uma para mitra siga nu tenang padahal hate mah deg-degan. Ngajak ka dieu Mang Jasik nyata kieu Mang Jasik kuring teh moal panjang lebar dongeng. Maksud rek mermanakeun kana perkara beja. Mangkukna kuring menang beja ti hiji jelema nu beunang dipercaya. Ke menak wartos perkawis naon Aden? Mang Jasik neuteup. Menang beja perkara adik kuring nyata Yani, cenah adik kuring dibawa ka dieu ku Mang Jasik. Bener adik kuring aya di dieu. Den Joni males neuteub seukeut kana beungeut Mang Jasik. Sedeng BME ngadedengekeun ti jero. Saur saha tuang rai dibantun ka dieu ku Mang Aden. Mios ti ditu ge mung duaan we sareng ibina Mang mah. Mang Jasik mungkir nyebutkeun teu mawa Neng Yani. Tong mungkir tong ngabohong Mang Jasik sedeng sakanyaho kuring salila Mang Jasik ulun kumawula ka janatna indung bapa kuring. Can pernah linyok, can pernah bohong, estuning jujur. Terus terang we, bener si Yani cicing di dia jeung Mang. Aku we terus terang da kuring ge moal arek kumaha, tapi sabalikna lamun Mang Jasik teu ngaku ngampihan adik kuring ulah majar kumaha. Kuring neung teuinganan atawa kuring telenges. Sabab kuring bisa nadatang ka dieu tur boga sangkaan nu jadi adi dibawa ku Mang Jasik jeung ku BME nyaeta manggih beja anu meunang dipercaya 100%. Lamun Mang Jasik teu ngaku kacicingan ku adik kuring kana pasti kuring rek mawa upas. Atawa kumpeni ka dieu kalawan Mang Jasik dituduh nyulik adik kuring. Den Joni ngancam ka Mang Jasik atuh BME nu keur dengadedengekeun ti jero. Beuki teu puguh rarasaan, beuki ngaroroncod suku. Sabab asa aya ancaman kitu ti Den Joni.
Mangawe uningaan ku aden kalebet salagana ge rompok mang sagede pereup. Ceuk Mang Jasik inti sarina mah tetep teu kacicingan atawa henteu ngampihan Neng Yani. Bus Den Joni ka jero puguh keur bi emeh ngalenyap. Hadena ku Den Joni teu katingalieun aya bi emeh di jero keur nyempod di juru. Lo Den Joni ngeloa tina lawang kamar tuluy asup bebreh ka kakolong. Kakolong dipan aya koper kulit. Manehna apaleun kana eta koper kulit anu Neng Yani. Ngan durug-dug koper kulit di kolong dipan teh digusur. Barang berai koper dibuka aya rok Neng Yani 4 potong jeung samping kebat 2. Telila Den Joni kaluar ti kamar bari ngajingjing koper kulit kalawan pokna bari muka tutup koper. Mang Jasik, ari ieu pakean saham? Nu siani nya? Su. Mang Jasik geus kitu mah geumpeur atuh Den Joni nyentak. Nu bale ngomong teh, sasa susu. Bener ieu pakean siani? Sumohon aden mung eta teh. Dititipkeun ka Mang Sun. Temal Mang Jasik ngebohong. Montong nyebutkeun dititipkeun sagala ka mana ayeuna sianina? Ka mana? Jawab. Den Joni tipopolotot. Aya pertanyaan kitu Mang Jasik teu buru-buru ngajawab kalah melenguk we. Taksiran ngarasa bingung nyaritakeunana. Ku dasar kitu Den Joni meuni eueuh ras-rasan pisan. Teu ningali kana kaayaan waruga Mang Jasik nu geus nyedak ka aki-aki. Celebet memang Jasik ditampiling. Aduh, ampun Aden, ampun. Ampun Aden. Mang Jasik meuni teu sirikna kokoloyongan ditampiling 2 kali ku Den Joni teh. Atuh bi emeh gentak muru bari rawah riwi. Ameng, aduh Aden sing hawatos Aden. Hapunten Aden, hapunten. Ceuk bi emeh bari ngarangkul kana suku Den Joni. Tapi Den Joni batan ngahampura kalah ka sirah bi emeh dijengkangkeun. Geledag sirah bi emeh ti dagor kana tihang. Ceg sameleh ka meja Mang Jasik dirameus kalawan dijungjungkeun. Bejakeun di mana disumputkeun siani ku anjeun. Sok bejakeun. Aduh, ampun Raden, ampun. Lain ampun-ampunan bejakeun di mana siani disumputkeun anak. Aduh, ampun Aden, ampun. Mang Jasik kalah aduh-aduhan bari ampun-ampunan bari nungkupan beungeut. Atuh Den Joni beuki angot nafsuna ti harita teh Mang Jasik terus disiksa. Beungeut geus gareuneuk irung getihan, jaba bobokong pada ngajejekan ku 2 urang sinyo, nepi ka Mang Jasik ngudupruk gegerungan. Para wargi sadaya nyaan para mitra Den Joni, kawas lainna turunan manusia anu bertelengesna ka bina-bina. Harita Mang Jasik ditajongan igana atuh bi emeh nu tas didagor sirahna teh ngarangkul. Kabang Jasik kalawan pokna bari rawah riwi. Aden, parantos Aden sing hawatos Aden. Perkawis Neng Yani mah dicanak Aden. Ceuk bi emeh kakaran nerangkeun sabab ngarasa watir kanu jadi salaki, hampir teu bisa walakaya. Dibawa kusaha? Den Joni nyentak. Dicanak ku Cep Sumarna Aden, parantos 3 dinten. Bener dibawa ka ku si Sumarna? Leres Aden dicanak ku Cep Sumarna mangkukna. Saurna teh dihaturanan ku ibuna Cep Sumarna Aden. Temal bi emeh ku ayeuna terus terang ngabejakeun ye Neng Yani dibawa ku Cep Sumarna. Awas ya, lamun si Yani eueuh di si Sumarna anjeun jeung anu jadi salaki nyaho ayun-ayunan dina tambang gantungan. Ayo Ped, kita datangi Sumarna. Ceuk Den Joni ngajak balik ka Sinyoh Pedri jeung babaturna. Bari tarurun tuluy arinit sedeng bi emeh masih keneh nyeungceurikan Mang Jasik salakina. Nuker ngudupung bari gegerungan. Atuh abahna teh lain heug-heug bejakeun buru-buru perkara Neng Yani dibawa ku Cep Sumarna. Kapan geus kieu mah saha nu ngarasakeun anak? Kabina-bina teuing telenges manusia teh meuni ras-rasan pisan luas nyiksa waruga aki-aki. Nam abahna pindah ka jero bari eta udaran baju nu pinuh ku getih. Aduh Gusti. Bi emeh ngangkat awak Mang Jasik kuniang cengkat tuluy digendeng dibawa ka jero. Kitu ge Mang Jasik meuni popoyong kodan. Da puguh meunang nyiksa ku Den Joni ari katambah-tambah ku 2 urang sinyo pada najongan bobokongna. Igana mangkani ngemarake sapatu. Nyatang tuwe Mang Jasik rek ripuh oge komo kitu waruga geus aki-aki. Yakin di dieu Den Joni dina ieu carita kasebut manusia nu teu boga iman Islam tur ihsan. Leungit ngaji diri ilang ngaji rasa.
di kamanusaan, beh ditu nama atawa beratna geus mibaraya kasetan ida jilatnatullah, teu ngareret ka nu sakulit sadaging, teu ngareret ka bangsa sorangan, eta geus kadarah dagingan ku pangaruh bangsa deungeun, atawa geus kacekok ku bangsa roti, geus kacekok ku bangsa kiju, kasebut atuh penjajah khususna bangsa Walanda, nu ku jaman harita negara urang keur dicekal ku bangsa manehna. Keur denjoni mah teu dipikir-pikeun ka hareupna, naha negara Indonesia teh rek sapapanjangna dicekal ku bangsa deungeun, atawa naha manehna rek dirawatan sapapanjangna di negara deungeun. Nya manusia anu kieu pisan kasebut manusia pengkhianat bangsa jeung nagara katut agama. Cag urang tunda perkara Mang Jasik nu keur ngararasakeun kanyeritas disiksa ku Denjoni. Kacaturkeun dina poe harita para wargi sadaya. Kersana mama ajengan dahlan nuju ngaburu Kaneng Yani, dipalar anjeunna sadar tur kersa dicana kurakana. Tapi harita Neng Yani sakemek ge teu ngawaler, tonggoy we melengu. Duka teu ngawaler teh keur nimang-nimang, duka ngarasa berat. Ku perkara Cep Sumarna da puguh batin madinteun teu ge. Geus pada-pada cuman tel ceuk Kikarta teh mah, ceuk padaya Kikarta maja teh batu turun keusik nae kalapa tonggoheunana. Itu purun ieu daek sarua bogoheunana. Kumaha Neneng kahartos? Kersa mama ajengan dahlan naros. Atuh harita teh Kaneng Yani bari neuteut. Kahartos mama. Waler Neng Yani menilirih tapi pasemon tetep alum. Lir purnama kapiningan ku mega hideung. Nya nuhun we aritos kahartos mah ku Neneng, nanging omat ucu. Ulah kagungan raos di jurung laku sok sumawona kagungan raos dipegatkeun rohmat ku mama. Sanaos kadinya nu dimaksad ku mama teh mung kangge kasalametan sadayana, utamina mah kangge kasalametan sareng kajembaran salira Neneng kene. Sajabiti kitu kedah sadar sareng kedah hakul yakin urang percanten ka Allah. Margi urang mah kasebat jalma boh istri, boh pameget oge, boh cacah, boh menak. Boh nu pinter, boh nu bodoh, sadayana ge mung saukur gaduh kahoyong sareng pamunut. Dan nu ngobulkeun mah anging mantena Neneng Allah subhanahu wa ta'ala. Teu aya deui pangeran nu maha kawasa, tur maha wenang, maha wijaksana. Tur maha uninga ka makhlukna anging Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla. Teu dua teu tilu para mitra amung hiji nyatana Allah Neneng. Urang mah khususna nu ngangkem beragama Islam. Urang nu ngangken beragama Islam ulah lepatnya muntang, ulah lepatnya munu tulung, tetep kedah muntang sareng nedapi tulung teh kamantena. Geuning dina keterangan ge disebutkeun cenah. Urang teh anging ka Gusti abdi nyalinung. Anging ka Gusti jisim abdi nedapi tulung bari disarengan urang iman ka mantena. Iman teh nyata ibarat kedah ka mantena. Iman teh ibadah ka mantena. Nya nu disebat ibadah ka mantena teh disebat hablum minallah. Deheus ka Gusti. Ari manusia sareng manusia disebutkeun hablum minanas kitu saur katerangan ge geulis. Tah kitu geulis nu mawi sae tumutkeun bae sakumaha maksadna tuang raka. Muhun Denjoni maksad teh upami bade dicandak mulih teh mah ulah duge ka ngabangkang sae tumutkeun bae ku Neneng. Saur kersa ajengan mama ajengan dahlan rada panjang lebar maparin atikan atanapi pepeling Kaneng Yani. Para mitra pamiarsa, harita kersana mama ajengan dahlan rada panjang lebar maparin atikan atanapi pepeling Kaneng Yani. Upami bade dicanak mulih matangtos ku abdi bade ditumutkeun mama. Nanging upami anjeunna keukeuh peuteukeuh bade nikahkeun abdi ka si Nyong Fedri. Tetep abdi mah moal nampi jalan abdi mah ngaraos abot ka Kang Sumarna. Pamite mah Kang Sumarna teu aya harepan ka abdi sawios. Kaki Karta we tenapi ka tukang dongeng oge di radio sawios penghasilanna sakedik. Asa tiap tahun kenging bonus.
Cek Neng Yani. Nah, ieu mah kalaka tukang dongeng atuh. Kersa ajeng andalan rupna raos gumujeng. Aya kitu nasi gelis. Maja teh tibatan kedah nikah ka Sinyo Fedrik. Suka keneh ka Kikarta atawa ka tukang dongeng. Samaru Kikarta teh anom keneh meureun tur kasep. Kikarta mah yuswana ge teu benten tira sareng mama. Mama mah 73 tahun. Ai Kikarta mah 67 tahun. Bari waosna ge Kikarta mah hampir bersih. Ganteng keneh tukang ngadongeng, sareng tukang ngadongeng mah saprukna nikah teh acan kaungan putra. Aya ge eta mah putra istrina. Saur kersa jeung ngandahlan. Cek istilah ayeuna mah humor ngalohong. Etang-etang ngabeberah nu geulis Neng Yani. Anak celengkeung teh si Cipeu nu rek moekeun suluh di buruan pokna. Ya, tibatan ke Mangkarta mah teh ka tukang dongeng. Mending ka Mang Ipau tuh Neneng. Saur Neneng teh mah teu anyut. Insyaallah teuing. Cek si Cipeu bari ngagubrageun panggulan suluh anu rek dipoekeun di buruan. Nu teu kungsi memenitan sanggeus si Cipeu mereskeun suluh di buruan. Bari rek nyokot deui ka tukang torojol aya sema. Tiluan si Horeng Den Joni. Anu tas ngadatangan Mang Jasik. Tur tas nyiksa harita teh datang kasih jeung Sinyo Fedrik katut baturna. Puguh Neng Yani ngalenyap kadatangan kudu jadi lanceuk teh teu bisa ngejat. Sabab kapelengok pisan lamun rek nyumput teh mah teu kungsi bisa nyumput. Pangapunten kulan. Cek Sinyo Hajon dan cek Den Joni teu yakin teu ngarti kana bema karama tur kasopanan. Raja nyebutkeun punten teh meuni teugeg. Mangga. Waler kersa ajeng ngandahlan henteu ngawaler ku awes salam. Sabab semahna ge harita teh henteu salam cukup diwaler ku mangga. Kalayan ajeng ngandahlan saurna di uluh geuning Aden. Haturan Aden, kumaha Mang Aden? Pangestu mamajengan. Tema Den Joni para mitra sadaya lain nyebut mama tapi Mang ajengan cenah. Mangga lalingih, mangga lalingih. Saur ajengan dahlan. Gek harita Den Joni para mitra jeung 2 urang sinyoh dariuk dina korsi. Ari Neng Yani teu lemek teu nyarek nganlu kue tungkul. Sedang Sinyo Fedrik ngareretan ka Neng Yani. Kieu Mang ajengan abdi ka dieu teh priyogina mah bade ngabantun pun adi jalaran tos aya kana 2 mingguna. 2 sasihna teu aya wae ka bumi. Mang ajengan nu abdi teh malih sareng tilas padamal sepuh abdi teh teu araya. Tumali kitu punten we abdi teu lami yeuh. Jalaran aya ka priyogian di kanu sanesna. Priyogina mah ngabantun pun adi abdi teh. Cek Den Joni geus teu make alasan itu ieu deui. Rek nyokota ringkes nama rek mawa Neng Yani adina. Meni alah batan rek nyokota ieu we taraje diinyeum ku batur. Janten Aden teh bade nyanak tuang raji. Sumuhun jalan abdi teh kasebat kaganti bapana. Nu gaduh hak ngarawatan rasa tanggung jawab kana kasalamatan jiwana. Tema Den Joni. Harita nyarita teh meni asa darianaker. Make nyebutkeun abdi gaduh tanggung jawab hak ngarawatan. Ngan henteu we nyebutkeun anjeun mah. Eueuh hak ngarawatan atuh kersa mama ajengan dahlan mesem. Saleresna pisan nu kagungan hak ngarawatan sareng ngurus mah. Salira Aden kasebat rakana. Malih sakedahna Aden tanggal waler kalayan anu tiasa ngadidik ngatik-ngating ngajaring tuang rai. Ari kangge mama sareng sakula warga di dieu. Teu aya hak ngarawatan mung sakadar ngangken wireh anjeunna kawantuna teh ka dieu bari aya di dieu ge name opat dinten. Dalalamina mah disarakan Ki Jasik di leuwih goong. Cenah ayeuna ku Aden bade dicanak muli mangga da kurakana. Mung panuhun ti mama sakieu we antawis Aden sareng tuang rai. Kedah silih timbang silih raoskeun. Silih asah, silih asih, silih asuh. Sakumaha pangangken Aden kasebat gegentos nu janten rama. Kumaha carana, kumaha kedahna, kumaha kanyaana rama ka putra. Saur kersa ajengan dahlan. Sok sanaos henteu panjang lebar nanging munel hartina. Lamun katarima kudu ngarti mah saolah-olah ngelingan atawa ngageuing.
Ai perkara eta mah atuh abdi ge ngartos mamang ajeng-ajengan. Teu kada diwartosan deui atuh sok buru-buru yani urang balik ah. Kawas nu teu boga lanceuk we hirup teh, ceuk Den Joni bari ngorejat nangtung. Harita teh para mitra tapi Neng Yani mugen, malahnya harita teh nyekelan kana panangan ajengan dahlan kalawan Neng Yani pokna. Alim Kang Joni, abdi mah alim bade di dieu bae. Rek nurut moal maneh teh ha? Sok buru-buru balik. Balik. Den Joni katingalina sul nafsu ngengenyang leungeun Neng Yani. Sedeng Neng Yani puguh nyekelan panangan ajengan dahlan. Atuh ajengan dahlan kabedol meh titotolo ti jongjolong para mitra. Para mitra pamiarsa nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Atuh harita teh para wargi sadaya. Den Joni katingalina nafsu ngenyang leungeun Neng Yani. Sedengkeun para wargi sadaya Neng Yani pageuh nyekelan panangan ajengan dahlan. Atuh ajengan dahlan kabedol meh ti jongjolong. Alim Kang Jon, alim abdi mah. Kang Jon alim. Neng Yani tetep merod bari ceurik malah ngagegero Ibu Hajah Ningsih. Ibu. Guru tuk atuh para mitra guru tak Ibu Hajah keluar. Gebeg Ibu Hajah ngagebeg margi ningal Den Joni keur ngabebedol leungeun Neng Yani. Nanging Ibu Hajah Ningsih teu tiasa majar kumaha ukur ngembang kadu olohok mata simeuteun. Kurang ajar sia, hayang disiksa sia teh Yani. Den Joni nafsu tur basa-basana kasar. Ke sabar heula Den, sabar ulah sareng nafsu. Kada sareng jejehan ulah midamel kakasaran kitu da teu matak sae. Saur kersa ajengan dahlan. Nah, make jeung mapatahan sagala. Anak lain baralayai lain. Ka adik kuring kalakuan kitu make ikut campur kana urusan batur. Hayo buru-buru balik Yani. Den Joni yakin teu ngarti kalah kamalik muncereng ka kersa mama ajengan dahlan. Atuh bari terus ngabebedol leungeun Neng Yani. Harita ge satadina mah keur si Cipeueuh moal rek pipilueun ngan kulantaran ningali Den Joni eueuh kasopanan pisan tur basa-basana meuni asa teungeuna. Akhirna si Cipeueuh ngojengkang kalawan nepak leungeun Den Joni bari pokna. Baraya sing sopan atuh anjeun teh. Kawas lain nu geus dewasa wae make jeung tibu puncereng kitu ka kolot. Cek si Cipeueuh bari nepak leungeun Den Joni. Nepi ka leungeun Neng Yani lesot. Montong pipilueun sia tolol ah. Den Joni malik muncereng ka si Cipeueuh. Sia nu tolol teh dewek teh wae nikah sia sok diuk. Si Cipeueuh malik nyentak bari ngadedetkeun tak-tak Den Joni. Aduh, goblok sia si kokodan haon sia. Ini asa nancep kuku kana tak-tak dewek. Cek Den Joni murungkut malah rada muringis. Sababra leungeun si Cipeueuh karasa kana tak-tak Den Joni meuni asa nyecep. Maka nanyakeun kokod naon sagala tuh. Na kokod manusia ya mah. Jeung na deui ya kuku dewek mah. Darempes najan urang kampung oge eta we. Rarasan anika asa nyecep sotenan. Tema si Cipeueuh. Na atuh ai nyarita kitu ai sabrut si Nyo Fredrik ngirimkeun peureup. Ti ditu nama reka notog tarang dina gerakan boksen. Ngan oro kaya si Cipeueuh teu kapalingan reret. Sakilat manehna ngadengdekeun awak geblos. Beletuk pereup pereup si Nyo Fredrik milepas kana tembok. Kerepeng si Nyo Fredrik engke kerepengan. Keur kitu sukuna nu kenca ti kait ti gigir, juralit kedebung si Nyo Fredrik ti bebeut nang karak bengkang. Waktosna seep.